Aduh, diri si pangalengan. Hello. Poya, kuring aya di situ. Malfo, Malabar Forest. Poya teh dunungan kuring, rek ngobrol jeung salah sahiji YouTuber di pangalengan. Eta Bapeng Channel. Hayu da. Naon? Hayu milu, dia kayak tiris ka di pangalengan. Hayu Dadah. Kamana si Kang Cepot teh hanas kuring tadi ninggalkeun kelanan beu teh keur nyokot jaket. Nah kamana Kang tungguan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Bapeng Channel di acaranya Nyintrik Tapi Nyentrik. Hari ini saya sedang berada di salah satu objek wisata terbaru yang mungkin beberapa bulan ke depan akan segera launching ya, yaitu Malfo TJ. Di suasana yang adem ini, nikmat ini, saya akan ngobrol santai bersama kreator seni muda di bidang pewayangan, khususnya pewayangan Sunda ya. Untuk itu, saksikan terus Bapeng Channel di acaranya Nyintrik Tapi Nyentrik. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Pesan tadi tadi di zaman Firaun. Oke pemirsa, ketemu lagi di Bapeng Channel di acaranya Nyintrik Tapi Nyentrik. Seperti yang dibicarakan tadi di awal, inilah dia kreator seni muda di pewayangan, yaitu Ki Dalang Anom Rangga Adiwilaga Kontea Sunaria. Begitu namanya Kang ya? Iya, larasnya. Gimana Kang, sehat? Alhamdulillah, Pangestu kumaha samulihna. Alhamdulillah Kang. Hatur nuhun ya tos tiasa ngobrol di channel Bapeng Channelnya. Mohon di acara Nyintrik Tapi Nyentrik. Oke, orang ngobrol santai ya Kang. Siap, orang santai ya. Iya teh, Yuswa sudah sebar tahun enak Yuswa teh? Yuswa ini jalan 18 tahun. 18 tahun pemirsa, 18 tahun nges mulai mencintai seni Sunda. Bener salut pisan, nges bisa ngemulainya. Mudah-mudahan bisa memberikan energi positif buat amin. Para pemuda di sana. Jangan gengsi nya Kangnya. Tong gengsi lah nya. Ngamumulai budaya Sunda teh nya, deku sadenya urang teh. Oke Kang, kita ngobrol santai. Siap. Sejarah tertarik ke dunia perwayangan, kumaha sih Kang? Tertarik mah tia alit. Oh tia alit. Karena almarhum pun Aki benten ngadidikna teh. Oh. Nalika abi Yuswa 3 tahun 4 tahun, ai budak leutik nu lain mah diasuh teh ku lagu Nina Bobo Heli guguk henteu. Pun Aki mah nyetel teh lagu-lagu Sunda, Keliningan, lagu Degung otak. Nya. Abi teh meureun ka distrek. Penasaran ieu teh lagu naon sih? Kadienakeun terang, oh ieu teh lagu wayang gitu. Nya alit. Da bedanya antara lagu pop Sunda jeung wayang mah beda deui nya. Benten. Wayang mah keliningan. Caketna teh sareng keliningan. Oh, tah lamun awal mulai tertarik aya kerteg beneran urang mah resep kana wayang ye. Ti usia sabaraha tahun? Usia hilap Yuswa mah menuju kelas 8 SMP, kelas 2 SMP. Hayang jadi dalang. Menjadi dalang. Oh. Hayang jadi dalang. Jadi dalang. Tah. Langsung kumaha tah awal-awal bulan apa ikut ka apa misalkan ada bimbingan dari otodidak heula. Otodidak na YouTube. Terus share dina online nya teh acan terang pengrajin online share cepot nya itu.
Tidinya mah otodidak we. Otodidak terus. Salami satahunan lah. Setahun. Setahun. Ya mios we ka Jelekong. Oh ka Jelekongnya nya. Kawit nama ka Padalang Rudi. Padalang Rudi. Ngababakeun abdi ka anjeunna da asa ka bapanya lira kitu nya teh anjeunna. Ari Padalang Rudi teh masih kene keluarga besar Giri Harja. Giri Harja. Ya. Anjeunna putra Giri Harja opat. Putra Giri Harja opat. Anjeunna. Ari ieu ieu Kang Rangga didinya sabaraha lami tah? Di Parudi. Sekolah gitu apa kumaha? Henteu di Parudi mah ngingiclik. Oh, ngingiclik. Anjeunna ngarautan wayang, anjeunna latihan ngiring, anjeunna nyatrikan teh ngasistenan. Oh, nya dalang teh disodor-sodor. Oh iya. Ngiring nabeuh kitu. Iya. Kedal we sasangem Pak ngabapakeun. Iya. Hayang jadi dalang, hayang diajar. Tong ka dewek diajar dalang maksudna. Dewek itu bisa. Iya. Dijajab we ka bumina papih adikon teh. Oh, papih adikon teh teh putuna incuna almarhum Abah Ade Kosasi. Oh. Abah Ade Kosasi. Nya. Lebet we tah diajar ngawayang leres nama tidinya adi kontea matak wasta Rangga Adi Wilaga kontea Sunaria da janten putra anjeunna putra papi. Oh, jadi putra papi. Oh, jadi nami kontea Sunaria teh tidinya nya sejarah nama. Jadi kadinya teh urang mah jadi naon? Murid pujaran disebut. Pujaran. Oh, pujaran teh naon tah pujaran? Putra ajaran. Oh. Putra ajaran. Upami putra asli mah Putra Giri Harja tilu berarti eta putra aslinya. Pujaran berarti muridna. Oh. Nya kangge pemirsa nu teu acan artina pujarannya. Ais teh pujaran teh sanes singkatna ternyata putra ajarannya muridnya. Tapi murid ge seolah asa keluarga gitu. Terus angkat keluarga. Jadi pengkerna aya nami Sunaria. Ada sejarah Sunaria terang teh eta teh nama apa kumaha cing? Gelar. Oh, gelar. Pemenang abdi mah da ayeuna mi mah Abah Abeng kapungkur teh. Abah Abeng. Mun kumargi anjeunna dalang pasihan Sunaria ku sibatna naonnya atuh pejabat kapungkur meureunnya. Pejabat Sunaria. Kahandapna we jadi Bani Sunaria, keluarga Sunaria. Sadayana teh nya upami anu katalian getih mah. Nya. Nami Sunaria teh emang nami keturunan. Nya. Upami sapertos abdi ieu murid gitu muridnya. Sunaria teh gelar. Oh, gelar dalang gitu. Dalang anu tos diajar di Giri Harja. Giri Harja. Oh. Jadi gitu nya Kang Rangga mah jadi pujaran. Putra ajaran murid. Cingkang selama menggeluti dunia perwayangan suka dukana naon sih Kang? Sukana heulanya? Sukana ya. Sukana tiasa ka itu ka dieu. Abi kapungkur nuju alit setengah doa teh Allah ya Allah hayang keliling kota tapi ngahasilkeun duit. Eta teh cita-cita teh atuh ayeuna kalaksana aja. Cita-cita ku Allah teh dipasihan. Nabeus cenah ka kota itu ngahasilkeun duit. Eta da kainya lompat kainya. Eta jadi semangat lah. Bener hirup. Terus kenalan jadi seueur. Nya kenalan. Upami hoyong ngahaja among ka lembur itu teh aya nu babu. Nya. Seueur kenalan gitulah pengalaman oge. Nya suka namanya. Ari dukana Kang kumaha tah Kang? Dukana kahiji nu paling karaos pisan mah nalika teu dibayar. Teu dibayarnya. Kela ieu maksudna teu dibayar teh dina event misalkan Agustusan. Kan Agustusan mah kadang biaya panitia teh saya ayanya atau di nu hajatan cing kumaha. Event. Nya karena emutan abdi mah abdi bayareun teh seueur. Oh. Nayaga. Oh, nya benernya ari ngawe. Ai kanggo abdi nyalira mah. Iya. Abi emutan bayareun seueur gitu. Tah pernah apa kene teh sukan keluar aja. Eta hutangnya perlu dibayar teh. Ka diekeun mah ikhlas lah. Ikhlas ya namanya. Keun jadi pengalamannya jadi sila nama memotivasi urang lah nya. Keun sing aya hikmahna nya da rezeki mah moal ka mana nya. Jadi duka nama eta aya di selain duka eta. Aya. Ketika penampilan abdi lucu atau nu nonton teh teu puas, terseri lah. Oh, karena jadi kanggo abdi mah eta teh kepuasan tersendiri ketika bener anu nonton wah antusias ya. Nya. Abi ngemutna abdi teh sebagai pedagang. Nya. Diulem ku nu hajat. Nya. Lamun nu hajat teu puas berarti dagangan abi butut teh. Oh. Tapi kan aya hikmah beureun tidinya teh. Jadi urang teh kudu leuwih belajar deui memperdalam deui ilmu supaya urang teh leuwih profesional lah. Lebih profesional. Jadi terus
Selain eta aya di anu nya dianggap duka we ieu mah. Duka. Paling aya lucu lah ieu mah. Lucu mah berarti asupna kana duka Tapi duka apa? Kang Wabrina. Nah, cing jadi duka. Duka suka, duka. Cikumaha tah? Di mall. Di mall. Di mall. Emut keneh di Ciwok. Di Ciwok. Tahun nama duka 2020, duka 2021 abdi Ya, teh ya. dipercanten ku salah sahiji iyalah ibu Ya. naon perpustakaan guru perpustakaan Ya. kanggo tampil abi teh PDW ngabodor ku Ya. bahasa Sunda Bahasa Sunda. ai sing horeng nu lalajo urang Jawa paninggal abdinya Oh, iya. Cina pokoknya luar Ya. Sunda gitu ai nu seuri teh nayaga we Bener, ai menghibur nayaga cenah bae Jadi eta mah antara duka jeung lucunya. Ya, antara duka duka lucu, duka bahagia, duka sedih teh teuing. aduh nu lalajo teh seuri tapi ti tukang seuri gogok-gogokan bara kakak itu Da, juga. ATT di tengah-tengah gitu mah. Jadi meureun penonton teh seri teu ngarti mun Seri apa teu seri ngarti. kumaha meureunnya. Seri. Tapi eta pengalaman lucu. Mah meureun batu mah biheung tentu boga pengalaman Nya. gitu nya. Urang berarti engke mah sebagai kreator seni muda mumpung masih ngora berarti kudu bisa berkolaborasi. Nya, mau tekar, Jadi nya. jadi wayang teh kadang ulah ku bahasa Sunda. Kayak misalkan bahasa Inggris nih katanya elegan, bahasa Jepang atau bahasa naon Jerman. Ya. Eta kan bisa jadi orang teh anjir sih mah keren euy bahasa Inggrisna. Tapi bahasa Inggrisna bener ulah wes we teu pararugu. Ya, Jadi ya. Daya bener, tarik bener jadi kesan jadi si wayang teh anjir bener euy ku si Akang Rangga mah euy wayang teh jadi lebih edan gitu misalkan bisa bahasa Inggris HD misalkan bahasa daerahna HD nya nah bisa kita oge nya jadi Nah, motivasi Kang nya. Nah ari sebenarnya ieu tadi siapa Yuswa sebenarnya 8 tahun sebenarnya tadi teh Naon teh? mulai resep nya ti alit keneh nya ti alit keneh jadi mulai resep ka budaya Sunda we gitu nya kulantaran ti leutik sering ngadangukeun musik-musik Sundanya. Ari mulai manggung tah mulai wani urang ieu geus siap ya misalkan urang geus bisa lah ngogolak-gilak wayang mulai ngawanikeun perform ya awal perform nya kelas 2 SMP teh di Iya. sekolah di sekolah di acara pensi lah pensi pensi itu eta eta gaya tragedi deh jadi naon teh? tragedi gebog ngagubrak Oh kelakang urang ngopi heula ieu kumaha Kang ini kopina aduh kalabat teh kalabat da ngeunahna di mohon Malvo mah bari ngopi Oh, bari iya, teh. menikmati suasananya oh iya lah dorima kasih Kang terima kasih Kang aduh mangkaning kasadap kena kopi ieu mah kopi hidungnya oh kopi deung nuhun Kang siap nah Kang pokoknya mah di Malvo mah bisa pesen kopi lah bari ngobrol nikmat ya bari menikmati udara pangalengannya hararejo kieu nah seger seger pikiran seger mata Kang di ngahaja kali teh orang ngobrolna meh rada aya Mohon. pencerahan ke urangnya kan ya tirisnya nu penting mah haneut we haneuteun ieu naon acara suasanana gitu. suasananya kah jadi ti mana tadi teh di pensinya pensi SMP SMA SMP di daerah mana di Pangalengan oh di Pangalengan di berarti mana di SMA SMP ya oh Islahul Islahul Amanah oh didinya pertama ieu teh kejadian naon wae tah nu sempet terjadi eta di awal-awal momen manggung eta gebog ngagubrak pas ger ngabayang nya gebog ngabayang ai si Tipayun mah teu gaduh jagat gaduh tapak dara eta teh paragi nansepkeun gebog oh naon namina itu teh jagat atau Jagat, tapak dara tapak dara. Bageuna nganggo meja dibalikeun oh meja dibalikeun sing horeng meja teh leklok gitu lah ya leklok ai teu diwayangan mah gebog teh seseg gitu nya lah celep boe wayang Tipayun teh pandu Tipayun abi teh badi nyanak wayang nu sejen nu lalaja teh si goreng gebog gagubrak wayang-wayang da itu kumaha tuh atuh tungtungna mah aya rencangan duaan emut keneh eta berjasa pisan meja dikasisikeun salami ngawayang 45 menit duaan ditanggung teh gebog seragam tuh kubetak konan neng eta mah seragam panitianya bener oke lucu oke nya pengalaman teh nah terus Kang ayeuna teh kan usia teh 18 tahun ya masih muda harapan anak sih Kang harapan ke depan gitu ayeuna Kang dek fokus karena non nya
perwayangan ieu apa kumaha? Apakah misalkan ada aya non istilahnya cita-cita lain gitu apa kumaha? Abdi insya Allah fokus di wayang dakwah. Oh, wayang dakwah Wayang enak. karena nami lingkung seni cepot ngaos. Oh, cepot Ujaran ngaos. Putu Giri Harja 2 janten sate acan abdi ngawayang ceramah heula Oh. terus ngawayang karena kumahanya karena abdi basic nati aalit sekolah teh Islam gitu, Ya, ya, madrasah, ya. sanawiyah, aliyah. Sempat masantren teh. Henteu. Oh, nya, Kantos dulu dinten mabah. Oh. Kena ya mudah di mana we nya. Jadi nanti anu fokus nanti jadi cepot Ngaos, cepot ngaos. Naon wae tah ieu. Nanti Nya istilah nama anu istilahna dijual ka dijual dina acara cepot ngaos teh. siarna hoyong nupikeun, Nya. yang rugikeun cuman mediana wayang. Media nawaya. Mun di kakapungkur lah kan kapungkur. Nya kan yang ngadengecennya cennya kolot wali bala teh bahwa menyebarkan Islam teh ku wayang. wayangnya liwat wayangnya. Mohon. Oh jadi akhirnya teh dek fokus karena cepot Nya. ngawasnya cepot ngawas. Terus ayeuna mah aya lamun aya misalkan antara cepot ngaos jeung ngawayang pua disebutna naon tah bedana? Wayang gelar gitu nya. Oh ngagelar gitu kan segala aya karakter gitu nya Oh. cepot Arjuna naon gitu bangsa Semar. Beda deui gitu eta. Benten deui eta mah. Hoyong fokus dina wayang dakwah lah ayeuna. Dakwah ayeuna. dakwah. Terus mulai sabaraha lami tah ayeuna kana cepot ngaos tah. Mau Siap. ka dijawabnya saacan dijawab urang ngopi heula ieu. Tadi lebar kopina bisa kaburu tiis. Nya. Da geunahna di dia mah nikmati Leres. alam bari ngopi di Malvo mah. Mohon. Pokona mah ka pamirsa nu hayang niiskeun pikir Mohon. anu loba setoran. Niiskeun dia bari Cicilan. ngopi, bari ngobrolnya Tadi ya siapa kabur tahu aya ka dieu. solusi. Soran-soran kan. Ulin-ulin. Tah bisi Kang bisi tiris, Tiris. da ieu mah tiris. Bade nyesep mangga puntennya ke pemirsa sanes naon tiris ieu. Kedah disuluhan. Ini kena disuluhan ya rada haneut. Mantap dah. Tah Kang, Kulan. kumaha ieu non tadi teh pertanyaan teh. Tos sabar alami dina cepot ngaos teh. Cepot kaos mah teu acan lami. Tacan Abdi laminya ngalih atapi hoyong fokus di cepot ngaos teh nembe 2 tahunan ayeuna. 2 tahun nu ayeuna. Tah, ti tos cepot ngaos tapi sok aya keneh anu non hoyong puel gitu nanggapna misalkan ento cepot wungkul. Masih aya eta teh anu ngontek teh masih keneh ieu gitu ngawayang full. Eta masih aya nanging Ya. aku abdi mah teu patos dieukeun lah nyanten perbandinganna 8-2 ayeuna teh nyanten. Ayeuna teh Hayang fokus di dinya we dina dina cepot ngaos. cepot ngaosnya urang teh. Da aya dina seni Sunda non pawayangan mah cepotna nu jadi maskotna teh nya. Nya cepot jadi jadi cepot mah maskot. si ieu ya. Pot. Pot ngopi heula pot. Si cepot kanunya teh tadi bisi Diem, tiriseun. diem. Lungguh aya anu si cepot. Ayeuna mah diem. Tah Kang, Kulan. cing nama tutorial cara ngagilekeun wayang jeung Ya. nyoraan wayang khususnya si cepot. Teknikna kumaha cing? Siap. Sorana teh apa kudu di kumahakeun teknikna teh jeung cara gilekna jeung naon sih teh wayang teh apakah aya nama-nama naon ieu naon fungsina Bagian-bagianna naon gitu nya ya. ieu di jero teh naon geuning aya nu jeceng naon Ya, teh teh cing. kenalan heula berarti Kenalkan nya. lah si cepot tah. Wayang. Wayang. Wayang ieu teh. Cing saya Tah. bari dek bari udud lajina me genah. ngaliwat kasur kan dia mah. Dek aja si cepot teh pokona mah ada pemirsa. Meuli heula suuk. Nya bari suka. Tah, ieu heula dilebet. Dah nya Ieu namina sampurit. sampurit teh. Fungsina kanggo nggerakkeun hulu tuh. Oh nya ngagerakeun hulunya eta teh. Gitu. Sampurit. Sampurit. Sampurit ngaranna. Upami sampurit mah waktu Oh sampurit. tadi awak Awak, kanggo iya. ieu we tuh. Gerak-gerak awaknya. Tah ieu nu jeceng ieu Iya, hiji. heeh. Pani wayang teh paeh. Paeh. Tapi lamun ieu nu jeceng dicekel hirup. Ah, kelah urang. Ieu pemikiran teh rada beda ya. Nya. Nu jecengnya Tah ieu lamun nu dicabak panjang ieu Heeh. nyung pas dicabak hirup. wayang teh pan barang paeh nya. Heeh. Tapi lamun ieu dicabak hirup aya di kitu ge. Juga panayagan. Dia tukang bonang. Tekau pun dicabak Tekau hirup. dicabak hirup si eta mah. Alah, aduh. Aduh ieu pemirsa cing kumaha atuh teknikna. Ieu rama 05. Nya nya nya. Teu langkung eta bade kenca bade katuhu. Iya, 3 ka dieu Nya. kana sampurit, 2 kana awak. karena awaknya. Tuh. Cing kumaha cara ngagerakeunana teh. Alieu bari ngarenghap. Oh, bener. Jadi si gaya nyawaannya Jadi ada gaji kitu hirup ngareng lah, apa? we. Hirup wayang teh bener. Terus ieu 2 ieu nu hideung Nya namina tuding, tah 2 ieu teh. tuding Fungsina kanggo ngagerakeun leungeun. ngagerakeun Leungeun leungeun. dua ieu. Pengana mah biasa we gitu nya, 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 sanyamanna. Nya. Gampang ya geus ieu mah.
Nah, metode lempangna kitunya carana teh. Legeg cepet legeg. Sesebred. Wah, teu kalau ninggalin nu hera. Si cepot pada cunihin, si cepot cunihin sih emang. cing ari joget si cepot khasna geuning. Si eta mah kan resep naon kenang penca. Kenang pencak silat. Wah. Hep. Het. Ajong. Sikukeun. Bener alus. Cing tadi aing ngaharewas cenah sa tadi teh Kumaha? panayagan naon. Aing ngasup YouTube cenah. Bari gerowan si Dewala ka dieu. Si Dewala? Oh, nu barang ka dieu na. Tadi saat tadi Asup YouTube. Asup YouTube. Terus tunjung si etanya. Mau diajak Babeskeun ka itu. Cing gerowan ka di saat tadi teh. Iqbal. Bal ka dieu, Ba. Bari eta bawa si Dewala. Nah, saya teh Iqbal, geus anu tuh kayak tuh. Hai. Dina YouTube ya teh, YouTube. Mah abi di YouTube gitu. Orang Geus balik da geus asup. Lain ai di ieu teh asupna teh kru we nya. Kru. Sebagai naon? Abdi sebagai catrikers. Catri anjir. Catrikers. Bener ka anak. Bener kudu kitu anak muda mah kudu rada legeg. Rada legeg. Ai cek teh naon teh gawena teh? Catrik. Gawena mah akun honor sih mah. Aing DP dicokot, aing pas nabeuh teu datang gitu. Kade ulah gitu. Cek Masih teh kenan wayang. asisten jadi mun wayang butuh anu bikeun gitu. Meten udah dalang. Wah, ada gaji lancar. Lancar. Lancar sih ya, teu lancar enggak potong gaji we. Sukan bisa umrohnya. Anu teh rencana teh bade meser mobil abis. Mobil. Amin lah, amin. Karek ku gunung 20.000. Anjing jauh Ya, sugan teh. 20.000 oh baca. Kita cita-cita teh. Cing gede hate, cing gede hate Ya jak. teh mah gede. Ngan. Harapan deh. Si laki mumpung ora. Jadi laki mah optimis, optimisnya. Tong aramis. Pokoknya mah pemirsa lajang, masih lajang. Geus duda. Kalah promosi. Kalah promosi. Ada pokoknya mah pemirsa tah calon bisi ya, Pak. Upami di bumi wegah pasapon. Iya we hubungi. Sana mina teh? Iqbal nun banyak. Ya, Iya, tos lebet. si Dewala. guys. Tos lebet. Darah. Kita itu si Dewala. Dewala, iya, Cing. Ari cara ai kan si Cepot tadi kumaha cara metode suara si Cepot lah tadi asacan pernah dibahasnya. Oh. Metode Teknikna teknik. dasar mah suara dalang nyalina Ya, masing-masing. masing-masing. Cuman diagemkeun, dibaskeun lah. Oh dibaskeun si Cepot mah. Upami suanten abdi sakieu nya. Ya. Assalamualaikum raya sampurasun. Berarti suara si Cepot abdi Assalamualaikum raya sampurasun. Nah, digitukeun. Ditekan lah gitu. Beda ditekannya jadi bener beda. Ada si Dewala tah. Ngirung si ieu mah. Oh ngirung ciri khas teh. Keluarna tina hidung sapalih. Palingan irungna. Aya leuwih. Ieu irung cadangan. Cing kumaha si Dewala tah. Ngirungkeun. Halo, sarumpasun, sampurasun gitu. Da mararang saya nada dadadamang sadayana lin mararang saya nada sete gitu. bener beda. Akhirnya ker non si Dewala mah jadi ngomongnya teh dingirungkeun. Dingirungkeun. Cing pot ai sebut mah dibaskeun nya. Dibaskeun. Pot Kulek. kumaha betah ye ulin ka dieu pot. Wah, aduh sanes betah deui. Nyaloba gadis. Kareulis di malah suasana sejuk. Bener Dewala lanceuk maneh mah ai cunihin Si eta mah cunihin, si eta mah jempe sete. Teuh. Itu di mana pot? Apa teh pot? Yuk. Apalah tuh? Di mana itu pot? Dia di Malpo. Wah, bener aja. Malpo teh naon? Malabar Forest. Oh, Malabar Forest luah mata harejo kieu kana suasana ge matak betah henteu sareukseuk deket teh jangkung deket teh jangkung sareng teh Nisa caket eta. Lain. Udah. Lamun cepot rek ka dieu bawa teh Nisa heuh. Tos ku batur. Geus ku batur. Ah, pot. Ripuh, Coba serungkai di siti. pot ajakan pot pemirsa pot Kulan ulin ka dieu gitu. kanggo beraya dimanapun berada. Upami hoyong niis anu suasanana sejuk terus teh hararejo nun teh pemandanganna ulah hilap ka dieu eta ka Malbo Malabar Forest anu caket teh jangkung di Pangalengan tah kadi Mal birek deui lah nya gitu teh bade jangkung. camping di dieu mah anu ulah teh di dieu mah Naon pot lu banggarewas gitu pot. ulah teh di dieu puak paok sih ulah di dieu mah Entong. atuh tah kadari ulah hilap teh nya tah engke lah
Kayak weh. Kesaha gitu po. Kenalan lah tuh, kenalan itu siapa itu? Sim kuring. Mau Salim. Oh, Salim. Abi gaduh hudu kecang. Cai Sim teh. kuring Bapeng channel. Bapeng channel. Channel. Oh berarti Abi yo. Naon Kita Bapeng berarti Abi Badut channel. baru channel. Mohon. Oke pemirsanya bisa ketingali lah. Jadi anu berbakat mah cara ngegilekeun, cara nyoraan wayang teh nya asli Kang Rangga aduh. Naonnya ngerasa deus. Abi geus Kakang Sandi. Asli asa deus. Aya gitu budak ngora 18 tahun geus cinta karena budaya Sunda nyata nya pawayangannya. Mohon. Batur mah kan lolobana nya anak muda teh kalakaha mencintai budaya luarnya urang teh. Alhamdulillahnya cing karena cing ageng milih cing sehat babari rezekinya. Amin. Pokoknya nama cing sagala doa anu sae Amin Kang mudah-mudahan. Rangga ngerasa deus sih sim kuringnya Ya, abi selaku araos. mana kadudungan cingnya ah kehead Oh. cingnya ah saking nya. nya asa kumaha asa deus gitu anak muda nya di zaman milenial kieu bika cinta budaya Sunda cing Kang Rangga Kulan. ieu mah terakhirnya tong teh ada resep kene ngobrol teh Nya. harapan terbesar Harapan Kang Rangga ya selama menggeluti nya pewayangan dia naon sih? Harapan terbesar abi mah hoyong seni pawayangan ieu khususna wayang goleknya hoyong tetep nanjeur langkung nanjeur lah dinu kaadiluhunganana Iya. hoyong saanu terang atuh 40 tahun kapayun mah buah anak incu urang nu mainkeun ieu teh hoyong kitu Bener aja. hoyong aja lah Nah asa muridingnya Kang Rangga asa kumaha pon asa sedih anjir. oh ieu bukan sedih wae cuma galau sih mah Aduh. Jadi benernya asa kumaha asa reus gitu asa reus. Urang teh dek usaha deui nya nya dek dimulai budaya Sunda harta urang harta urang teu dijaga teu diriksa leungit we da kaleungiteun harta teh kumaha wae sakabangsatan gitu mohon kudu dijaga itu. Jadi kapemisalnya ulah gengsi namanya. Ulah gengsi. Ngitkeun gengsi teh lah. Pokoknya mah ieu jati diri urang, jati diri Sunda nya. Jati diri Sunda. Kudu dibuktikan ka nya istilahna mah bila perlu ka seluruh dunia nya urang teh boga budaya ieu. Nya. Asli asa kumaha ieu. Lila ya. Hayang tepak wae sia. Asa duh anjir pokoknya mah hese diungkapkan dengan kata-kata pokoknya mah. Mohon. Harapan terbesar etanya. Nya. Aya pesan ke para pemuda khususna meureun munan para pemuda anu aya di Jawa Baratnya. Nya. Anu ayeuna naon istilah mah hayang diajar karena budaya Sunda dek budaya Sunda teh naon da lobanya lain wayang-wayangnya lobanya. Cing kumaha tah aya pesan-pesanna atawa naon istilahna mah sepatah dua patah kata sok bade ku Kang Cepot apa bade ku Dudungan Cepot. Iya we nya. Sok sia Molor dia. cing Mau para renoman tetap semangat harus motekar lah harus terus inovasi karena budaya oge harus mengikuti zaman perkembangan zaman namun bener-bener nginung kanu baheula mah ta eta nu nyeun paeh teh harus mengikuti harus ada motekar inovasi terus kreatif semangat oge da upami jenuh mah pasti aya lah nya pasti manusiawi eta mah cuman kumaha lah manajemen urang menyikapi sikap jenuh eta harus pokona mah semangat emut martabat hiji bangsa diukur tina budayana upami budayana leungit bangsana awut-awutan identitas bangsa urang untuk menjaga jati diri bangsa oge tah gitu pemuda mot keprok ada pisan Dudungan maneh ngomongna wah atuh dudungan aing mah keprok tah pemirsanya jadi pokoknya mah dijaga ya pokoknya namanya dijaga. Budaya anu aya di Sunda maupun budaya anu aya di Indonesia nya kudu dijaga ku urang teh tah aduh sebenarnya mah itu ngobrol teh masih resep kan ieu geus mulai rada tirisnya karunya di si Kang Rangga ge bisi bade istirahat mudah-mudahan dina obrolan dina acara nyintrik tapi nyintrik teh bener aya anu amin disintrekna nya aya anu nyentrikna amin aya ilmu anu bisa ku urang di naon dibawanya dicanak istilahna mah hatur nuhun Kang Rangga sami hatur nuhun pisan ngarasa reus ngarasa kumaha mengapresiasi lah aya anak muda anu ngamumule budaya Sunda nyata budaya seni budaya wayangnya mudah-mudahan obrolan ulang aya guna sareng mangpaatna ulah hilap saksikan terus Bapeng Channel di acarana nyintrek tapi nyentrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah
kanggo pamirtub atau napi pamirsa YouTube upami hoyong kadong kapan sim kuring mangga hubungi kontak ta ieu nomor dunungan sim kuring di dieu oge anu nuju milarian camping ground tempat ameng kanggo niis tiasa tah kadieu we tah Malfo hubungi kontak di dieu hatur nuhun bye bye.